Ben dia pepakean ieu rapi, sarengit gila. Terus gimana aja ieu? Atuh kieu jelema mah kudu hirup bermasyarakat meutak geji. Tas ratib aing kapan kamari aya nu paeheun. Ieu opatna tah suran tahlil teu. Panja teu beda-beda si Jamil kawin jing. Berarti dia tuh segeru si Jamil ya. Namun si Jamil kawin jeung si tas ratib tahlil. Tahlil. Jadi urang jelema hirup eta kudu daek ratib atanapi tahlil mun aya nu paeh disingke ting-bating ngaran umur jelema nu nyaho. Lain jeung budak mana jeung eta si Jamil eta kawin anjing. Si Jamil deui. Tas tahlil haji ratib. Lain ja umur eta kakek jeung 15 tahun. Aing mah jalan dulu anu hayang kawin bae si Jamil. Allahu Akbar. Zaman kiwari heula nya teu bikangna teu lalakina ngarora keng sayang kalawin. Bekecot nyangsang dina pager dengekeun tas tahlil ratib tinu paeheun ka haji. Saking si Jamil atuh si Jamil mah leutik keneh. Moal mere barang kolotna kawin. Lain ngomong-ngomong kamunon sorangan kamar di lembur Bajang Kanyat. Tahlil teu keur kamari penting sorangan. Jak poin ajak kamari penting jauh dia poin jak tahlil tadi mah kuat. Aing tadi aing ngomong ieu tas tahlil. Sorangan bae nu didengena ka mana buang. Makin ngalantur bae. Neng ngopi heula buka kopi teu jero. Kopi mah aya ge. Bubuk kacang. Aing di Irland di pentak kopi mah langsung ngadenge dia eueuhkeun dasar haji koret.